Ih, mau poe HP ka lapar mah euy. Nang kumaha deui itu udah bingung udah buat kegiatan. Ya geus ngaliwat lah. Lewat di mana? Kayak puting di pos yang barudak. Ayo, Arek tapi jeung naon? lah mewah-mewah soal lauk we. Emang boga balong? Boga tuh anu uwa Puasa. wantur. Yuk lah, bisa musik lah. Ayo, Jangke. Di mana mana sih boga teh? Aya lah jujur aja. Anu kieu tukang ngusip baheula mah. Jual kahiji tiap kebiar. Batur beak. Itu balongnya dua kalau itu gede wih. Sama balong batur. Jang tipeting eta mah. Nah, ini khusus yang keberang mah balong ini. Balong saha ieu men? Balong urang. Kade Ya apa nak? pakai perasaan umpana men ini. Baik biasa mah tara make jejer ngusut deh. Duit aya. Ayo, awewe. Ima dikareun apa na gemen hakan ku aing mah. Kan lu. Kita lihat Urut naon? apakah ada yang menang. Wah, wah. Wow. Sutlek men. Mancingmannya mantap. Tambung. Geus ieu. Kieu ngegel. Lepasin deui nya ieu. Nya dilasatkeun deui men. Pas jangan ke ngaliwat. Kedah leutik na mancing mania ge geuning aya leutik masuk dialungkeun deui ke menang nu gede di arah. Sok atuh maneheun. Useup. Tah, ieu menangan aing. Sok piraku saya teh nguseup teu bisa. Nguseup awewe pangjagona saya teh. Bro, hoki nguseup awewe mah men. Sok lu coba. Teuing nguseup niku mah. Paling benangna leutik juga kan kumaneh mah tuh rada badan. Da awewe ge sok baradag we. Sorry, udah pasti sampai. Gol, gue bisa ya mana? Ah, menang aing gede men. Aing ge nya. Gede sih ya. Bener. Ah, ini batana gitu men. Iya, sama kena matana. Ih, renyit na ini baradag. Wayah na di kebon ieu mah. Lain di tengah alun-alun. Sok tah. Dua cenah beunang. Sok deui coba. Tah, no lah. Menang dua euy. Euy sing menang leuwih gede tok. No. Atuh, buat kieunya. Sok. Sok bikin lah. Buat yang di video lah. Kekuatan yang tahan wae itu. Men pegat. Dekat naon Ngebelit kan? tinggalkan ki teh kalah pabelit cenah. Yeh, mati aja pisan dok. Penting weh. Balik udah dulu men. Tah. Benang lah. Ya. Ih, nice. Jok buru tuh. Mau aja men. Nang sih men. Oh, sok kalungkeun. Ah, si gendok naon? Ujug-ujug lompat. Mau luas wae bel teh lah kabur ninggalkeun deui. Aing sup deui aing lah. Warubuh pisan. Akhirnya saya kelempang sorangan. Akhirnya saya kenal. Gaya ngomong pokoknya nama aing. Naon wae ke eta. Pokoknya nama aing. Kinit lah.
ngomong pokoknya nama aing. Kabur. Aduh, astagfirullahaladzim, dia naon euy. Ay, mana men? Kayak ngomong lah. Aing geus saluat teh yang ngomong sieun men anjing. Capek. Balik dulu lah, sieun men. Dewi coba si kerema gitu teh. Ayo lah. Sak. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Udah lah. Rangki itu teh. Besar pisan teh kamari. Wah ngomong. Anjir teh. Kenok deh tembak itu kan. Eleh wae musik. Kelakan punduh. Hees we. Men, ayo naon men, ngumpulkan men. Men, ayo naon men. Men, kadieu men, ayo naon men. Lulumpatan itu si ganusian. Ayo naon sih, ayo naon men, si ganusian pisan. Lulumpatan, astagfirullahaladzim, mantap cai dewek dibeakeun kitu. Kenapa? Ya Robi, buru ayo naon buru atuh. Capek Pak. Ayo naon sih, ayo naon, ayo naon. Sieun Pak. Kunaon? Geus barang daharna teh geus heula. Sok ngomong ayeuna mah geus capek. Aya naon kitu sieun ku pamajikan. Meureun we atuh. Sieun ku pamajikan ge hayang Ayo, nyatu, aya duitna teu dibere atuh. Lain masalah eta. Aya naon atuh? Sieun aya jurig, Pak. Aing di kamari mula gerang 2 kali eta, nepikeun ka bieki. Di udag wae ku jurig, tinggal naon. Piraku sieun ku jurig mah. Beuna ge zaman kiwari mah da geus eueuh meureun nu kararitu teh. Sumpah, Pak demi Allah. Aya, Pak. Di mana eta teh? Kamari di balong, Terus keur nguseup. Aya pucungnya ngeureuyang. Nu bieu tah keur pasat lompat. Di imah rek kieu di WC. Cinukul kieu. berang-berang kieu? Heeh. Astagfirullahaladzim. Mau ngomong, wajib kena oge, Pak ya? Biasana mah jurug teh sieun anu pan ku didinya teh. Sebisa wae tah heuh Pak. Biasana ge jurig sieun ku urang. Teuing kumaha nama jadi urang nu sieun ku jurig euy. Geus men, ayeuna mah kieu. Bisi erek balik mah balik. Jeung atuh zaman ayeuna mah ulah sieun nu karir itu nya. Heeh. Ari jurig jeung jelema teh leuwih mulia keneh jelema. Nya aya nempo. Lamun ayam ya, lamun ayam mah kira-kira jurig beureum kumaha? Smackdown we. Ayeuna mah da geus beunang ditewak ieu jurig oge. Urang waninya. Nyanya atuh. Siku kenca, siku katuhu. Gitu lah. Tadi apa lah, mesti ngeganggu. Kan bisi papanggih deui memeh di Smackdown, panggil ngaran orang 3 kali. Saha? Bapak RT we lah. Oh, siap. Dik, didoakeun lah. Ayo Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pak, yuk, kita bola Iraku aingnya asa teu kaharti si Omen sieun ku jurig. Ai biasana mah jurig sieun ku si Omen. Beda boro-boro jurig atuh. Aing yang sieun ku si Omen teh. Gitu. Keun antepkeun lah sugan we engke aya ka dieu deui baik deui.
di Smackdown jurigna lah tuman ngaganggu wae ka barudak. Dari mana itu naon, ha? Urang keur sare dihudangkeun ku jurig nu kamari ning. Siapa ku jurig wae sieun. Cek PRT ge ulah sieun anu mah ku jurig. Aing geus lumpat bit sing sieun ku jurig. Da anger uing masieun men. Ya tuh terus kumaha? Aing hoream balik ka imah ieu sieun. Tong ka saungan am. Tong ngajauhan. Ayo terus. Astagfirullahaladzim. Saya teh jurig. Kela. Aing rek pingsan. Asa di bubur naon aing mah. Lah. Dia radio. Kayak molor ngeunah-ngeunah diganggu aing. Ka mana ngaganggu teh men? Oh, wah orang mah. Orang tes konsultasi heula. Ka RT. Cek RT ge ulah sieun cenah ku jurig mah. Mantak wanikeun we anu. Wah, nu bener men. Bener. Aing untuk percaya. Ya, bari lagi ada percaya ke aing meureun musyrik sih teh. Ayeuna mah cek Pak RT ge mun aya jurig deui nyingsieunan. Panggil Pak RT 3 kali. Lamun Pak RT teh ka dieu wae, Smackdown we langsung etana. Ulah sieun anu mah ku jurig mah, heuh. Suang lawannya. Heeh. Ha. Astagfirullahaladzim. Men, kumaha ieu aing sieun men. Men. Kumaha ieu men. Pak RT. Jadi kemana Pak RT? Pak RT. Tolong hambamu ya Allah. Hamba takut. Oh, cek PRT ge cenah. Aduh wani ya. Heh, jadi. Ya tolong. Cekek siapa aing? Cekek. Tolong. Siapa aing? Ya lu. Aing mau wig aing. Gini. Juri tahun 2020 mah make wig. Ayo nama zaman modern. Modern. Cekek cedik ku aing. Esotkeun aing ngomong ya. Cing cekek ku aing. Esotkeun naik ngomong aing ya. Ngomong naon sih ya? Ya lauk kamari. Mana laukna? Ya lauk. Kamari tinggalin ngusep. Lain atuh beuki lauk ata, aing bikin agen. Goreng nikmat. Tinggal dibawa. Wikeun ka maneh mana ngabecir kok gawean ku aing. Banget sih ya sieun aing. Kumpat ge. Geus lah we balik tages ka manehkeun. Di lauk kemari. Juga tek balik mah. Nun nya, disanterkeun lauk. Mana di wae. Tapi mah laukna aya deui balik deui. Lauk naon? Dok, udang dok. Udang. Mana jurigna? Oh, jurigna kabur meureun, katanya hoan. Ngeukeun lauk kubur. Astagfirullahaladzim jurig eta. Cekek deui ku aing sia. Kela cenah tinggalin. Oh iya men jurigna. Aya weh, jurig 2020.